Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan mikanyaho babasan bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji mikanyaho harti babasan. Anu kadua ngalengkepan kalimah make babasan. Tengetan kalimah anu aya di handap ieu. Kahiji tambah nyarita anca jeung malapah gedang. Anu kadua dadan jeung didin eta jalemana hampang birit. Dina kalimah kahiji aya istilah malapah gedang. Eta lain hartina nyarita doang daun gedang atawa nyarita bari nyekelan gedang, tapi nuduhkeun omongan nu ditepikeunna nyusun atawa tartib diomongkeun ti awal nepi ka akhir. Sedengkeun kalimah nu kadua aya istilah hampang birit. Birit eta hartina bujur. Dina eta kalimah mah maksudna lain biritna hampang, tapi nuduhkeun pasipatan jalma nu daekan dititah. Dua contoh di luhur kaasup kana babasan. Naon ari babasan teh? Babasan nyaeta sawatara kecap nu disusun nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna. Biasana babasan mah eusina mangrupa babandingan nu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan jeung pasipatan jalema. Sangkan maraneh leuwih paham, geura urang tengetan contoh babasan nu sejena. Anu kahiji amis budi, hartina dareh deh, gereceh atawa someah. Anu kadua bodo alewoh, hartina bodoh tapi daek tatanya. Anu katilu gede hulu, hartina sombong adigung. Anu kaopat hampang birit, hartina daek dititah-titah. Anu kalima panjang leungeun, hartina sok cakat cokot barang batur. Pancen hidup lengkepan kalimah di handap ieu make babasan di luhur anu merenah. Anu kahiji Agus mah budakna titik-titik kasasaha nembongkeun pakaya kolotna bae. Anu kadua Neng Rita mah lian ti geulis oge titik-titik deui. Anu katilu ari ngarasa teu bisa mah kudu titik-titik ge, jadi moal katinggaleun teuing. Anu kaopat ari nyobat jeung jalma nu titik-titik mah teu kaur neundeun barang ge. Anu kalima Neng Ani mah titik-titik, lamun dititah ku kolot tilok diengkekeun. Geura kuku maraneh pilih jawabanana anu aya di sagigireun. Anu kahiji gede hulu, anu kadua amis budi, anu katilu bodo alewoh, anu kaopat panjang leungeun, anu kalima hampang birit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.